Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama as-sifah wa wa'ada alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Judul ngaji urang ayeuna teh nyaeta nikah. Ari jalma nu lahir ka alam dunya teh ngalaman 4 kali diramekeun ku jalma deui. Nu kahiji jalma ngalaman diramekeun ku jalma deui teh dina waktu eta jalma gubrag lahir ka alam dunya, rame ngan urang we teh inget da keur orok. Borosot gubrag lahir panupangheulana rame teh saha? Pangrana rame teh kadang-kadang mak paraji pan di hari ringan ku mak paraji mah barang mimiti lahir teh cek mak paraji utuhun ini jabang bayi nu karek lahir ka bumi mak bapak suka hati utuhun ini jabang bayi nu karek lahir ka bumi mak bapak suka hati ningali jujun nu suci. Paraji beres mah paraji rontok inungna bari dikeplokan bujur budak tepan 4 parapat gerak gede gerak lumpat gerak udag ilmu nu 4 syariat hakikat torekat makrifat gerak ka Garut meuli kupat gerak ka Bandung meuli baju barukat kade lumpat di soledat ceuk inungna eta mah rame ngan urang we teu inget. Nu kadua jalma ngalaman diramekeun ku jalma deui teh dina waktos eta jalma di khitan. Rame. Disunatan, disundat, ceuk basa Sunda bah disundat teh, disopak lodong hartina. Rame geuning sok lamun keur di khitan kadang-kadang pangonangkeun grup qasidah. Adikku sayang, oh adikku sayang, kini masanya kau kan dikhitankan, menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai amal anbiya yang dikasih Allah tersebut Khalilullah. Teng tong teng tong teng. Iwan Palas pasal lagu kon sunatan masa persa ditonton orang berjubal-jubal, banyak yang hilang sepatu dan sandal sadanya. Rame nu katilu jalma ngalaman diramekeun ku jalma deui teh dina waktos eta jalma ditikahkeun. Rame deui bae. Kadang-kadang pan ti isuk-isuk ge lamun anu nikah geuning ti isuk keneh geus rame, ti duapeun keneh geus rame, prung ke resepsina rame, sajaba ti mawa kado jelema mawa gado. Kadona dibikeun, gadona dibikeun ngok teu kitu pan. Peutingna kadang-kadang pan ngonang muballigh, ngonang grup qasidah. Aduh senangnya pengantin baru lalala lalala. Duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Aduh senangnya menjadi pengantin baru. Teng tong teng tong teng tong teng. Opat ngalaman jalma diramekeun ku jalma deui teh dina waktos eta jalma maot. Pajujun maot rame jalma. Ngan ulah ayeuna mah atuh keur ngaji kitu nya doakeun sing panjang umur amin. Amin. Jadi kabeh ge jalma teh rame ngalaman 4 kali diramekeun meureun mun panjang umurna pikeun ka bisa dikhitan bisa dinikahkeun 4 kali, lamun orok mah meureun 2 kali ngalamanana. Ngan rata-rata jalma panjang umur 4 kali ngalamanana. Ngalamun ditaros ku simkuring anu hadir ibu-ibu bapak-bapak di tempat. Kinten-kinten di antawis anu 4 kali diramekeun teh nu pangraos-raosna diramekeun nomor sabaraha? Nomor 3. Ke curiga nu ngajawab teh bujang ieu teh. Lamun bujang nu ngajawabna curiga, ti mana apalna eta? Terus dia diselidik. Di mana-mana lamun ditanya nu pangrame-ramene diramekeun pang nikmatna nomor 3 ngajawabna teh waktos ditikahkeun. Paingan atuh aya dalil al farhu farhul urus wal waj'u waj'ud durus.
Ari nupang bungah na jalma teh di mana jalma keur oleng panganten, ari nupang nyeri na jalma di mana keur nyeri huntu. Keur nyeri huntu mah aya dagang kaos di luar karaos nih hayang nampiling we. Bedanya tah ieu. Naon sababna nikah beut nikmat? Naon sababna nikah beut bunga? Ieu teh janji ti Allah. Tadi ayatna ku sim kuring dibacakeun, geura urang uyahan deui aoskeun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Dawa Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi min litab'id, jeung ti sebagian tanda-tanda kekuasaan kami geus ngajadikeun tina jinis maraneh kabeh teh jodoh-jodoh. Aya bulan, aya bentang, aya kidul, aya aya kulon, aya aya awewe, aya lalaki, aya pajujun, aya neng, pun bojo gitu ya. Jadi dijodohkeun. Maksudna supaya naon? Supaya tentrem kacipta atuh ku logika sederhana we. Lamun urang dia diciptakeun ku Allah lalaki wungkul, teu dibere nafsu. Da jiga nama rungkad meurentah temok oge. Diciptakeun ku Allah awewe wungkul, teu dibere nafsu, da malah kaurtong tolang nangka jiga nama. Mata dijodohkeun supaya naon? Supaya tentrem. Ngan pertanyaanna, ari nikah teh bisa nangtremkeun kudu kumaha carana? Inget nikah teh tina 3 huruf. Nakaha, nun, kaf, ha. Urang artian ku pajujun. Nikah teh nakaha, fi'il madhi tina nakaha. Nakaha nunna tina nikah urang artian niat. Kafna tina nikah urang artian kaifiat. Hakna tina nikah urang artian hikmah. Nuka iji nikah teh niat nunna. Hartina nikah teh kudu bener niatna. Napa jujun bet kudu bener niatna? Ni HP sisir jeung minyak terleng teng-teng. Bisika kecelakaan menyantur lung tung-tung. Mi HP pikir jeung niat, bisika goda ku setan. Naon sababna? Sabab gara-gara niatna salah, nikah bisa jadi haram hukumna. Contoh, dah aing mah kawin kasih eta teh dumeh geulis. Ditilik ti gigir leungit, diteuteut ti hareup sieup, disawang ti tukang lenjang, beunghar deui. Kolotna geus kolot deui bapana. Di mana kawin 2 bulan sugana paeh inung bapana. Di mana paeh inung bapana guar waris, di mana geus guar waris diserahkeun. Lamun niatna kitu haram hukum kawin. Aya deui hukum nikah teh bisa jadi wajib. Keur kumaha hukum nikah wajib? Keur jalma nu geus cumpon syarat sirit sorot. Dari kawin teh kudu boga 3 syarat sirit sorot. Nah hadis mah ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Ta'al ba'at teh boga bakal. Kudu boga syarat, boga sirit, boga sorot. Boga syarat, boga sirit, boga sorot tawa ka kawin, umat pemuda. Bisi dihina pamajikan. Teu saeutik ayeuna lalaki ditunjuk-tunjuk ku pamajikanana eta teh teu gableg sorot alias teu kagungan wibawa. Boga syarat, boga sorot, teu boga sirit yang nanahaon kawin. Boga sirit, boga sorot, teu boga syarat. Da pamajikan teh moal daekeun di paraban bakatul. Mata kerja manu geus cumpon syarat sirit sorot. Jeung lamun teu buru-buru nikah sok sieun ti geblus kana jurang perzinahan, wajib si eta buru-buru nikahna. Matak niatna kedah leres. Lamun kitu pajujun anu proporsional. Anu tepat niat nikah teh kedah kumaha? Hiji niatan nikah teh sejak ta'abud, sejak ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua sejak itba'us sunnah, sejak turut kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta bakat ku penting-pentingna nikah pan Rasul ka ngadawuh an nikah sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Ari nikah teh sunnah kaula, saja mun teu migawe sunnah kaula lain ti sebagian umat kaula. Bahkan penting-pentingna Rasulullah waktu pernah manggil hiji sahabat jenengna Ukab. Geus yuswana sepuh panginten, geus lebih dari cukup. Bujang lapok cek urang Malaysia mah. Can nikah wae dipanggil ku Rasulullah. Come here. Kadir. Aya naon nya Rasulullah. Nah can nikah wae. Lain jawab. Hayang nikah? Oh iya ya Rasulullah. Boga emas? Menawi. Inten bujang-bujang.
berlian boro-boro besi. Wah atuh Rasulullah ieu besi mah tiasa mulungan. Sok teangan kumaneh awewe anu bisa di mas kawin riboan di mas kawinan besi kawin make mas kawin besi. Jadi lamun aya di pamuda rek kawin hiji awewe kieu misalna bahasana teh tarima abdi nikah kaneng aing kalayan ngao mas kawin 4 kg besi dibayar kontan. Sah teh kawinna. Asal neng aina riboeun. Ribo lamun boga budak ditikah ku hiji lalaki mas kawinna besi rido teu? Henteu Pak Jujun mah daek asal besi oleh 4 ton. Kernaon besi emas oleh 10 gram mending besi 4 ton leuwih mahal tibatan emas 10 gram teu nya. Jadi hiji niatna sing leres. Sakali deui mi hape sisir jeung minyak bisi ka kecelakaan menyan, mi hape pikir jeung niat bisi kagoda ku setan. Teraskeun. Teraskeun. Sawios capek. Sawios. Saha nu capek? Nu kadua, kafna tina nikah teh kaifiat. Naon ai kaifiat teh Pak Jujun? Tata cara nikah na sing bener. Da teu selonong boy nikah teh. Teu selonong boy jiga eme. Jiga doma, bogoh, suruntul. Balik deui, teu bisa kitu nikah mah aya syarat jeung rukunna. Geuning naib masuk nataan, horek nikahkeun mah geuning sok nataan petugas ti KUA. Rukun nikah aya 5. Calon pengantin awewe, calon pengantin lalaki. Mas, ijab kabul, wali, saksi, gitu kan? Eta teh naon, mas, wali, saksi, ijab kabul, calon pengantin lalaki, calon awewe teh rukun nikah, kudu aya tata carana. Sok aya ka Pak Jujun budak ngora datang, Pak pang nikahkeun we abdi. Napan boga keneh bapak ceng ente teh manawi teu disatujuan ku Pak Jujun teh teu ditikahkeun naon margina moal maslahat teh Pak Jujun teh eueuh di kolotna. Matak bapak ibu pami kawan putra kudu batu turun kesik naik kalapa tongoheunana itu purun ieu daek sarua bogoheunana lamun geus kitu pan maslahat dunya jeung akhiratna teu sok aya nu kawin lari aya nama kawin lari tua muda semua kawin lari ceuk Pak Jujun daripada kawin lari lebih baik kawin duduk saja sabab lamun kawin bari lompatan tinggal deblug labuh nah gitu nya capek deui kaifiatna nu kadua geuning sok aya mas kawin dupi di dia nikah sok emas kawin tara. Ayahnya emas sok aya emas. Artos sok aya. Seperangkat alat salat sok aya. Ari keur kawina sok sarolat tara. Kok diam aja? Sariawan ya? Nah, hari tadi emas keperangkat alat salat sok aya mas kawina. Oh sok aya. Ai keur karawina keur resepsina sok sarolat. Duka. Tadi biasa sanes di dieu ya mah di ditu. Di ditu ya mah di ditu teuing di mana di ditu pokona ai mas kawin tarima abdi nikah kaneng aing kana mas kawin seperangkat alat salat dibayar kontan siga nu nya pan agama mah dijieun kedok oge ceuk batu teh meuni solehnya mas kawin geus seperangkat alat salat nah ari celengkeung teh adzan lohor ceuk nu adzan hayya 'alas shalah cek nu azan cek panganten awewe teh Gusti abdi teh sapeuting teu bobo margi kudu ngarias panganten ditaplokan koneng gede naon maksudna supaya abdi didangdanan cahayaan ti subuh abdi teh didangdanan teh budak abdi geus 5 mili tuh Gusti tuh kentob Gusti mun kieu oge lamun ayeuna abdi kudu salat berarti kudu wudu leungit bener budak abdi enjing dewe nya Gusti dalohor mah aya deui enjing nya ka pangeran jiga ka sobat teu salat panganten awewe ari ceuk panganten lalaki teh sama abdi oge Gusti lamun abdi salat pamajikan henteu mah ceuk tamu teh meureun mah nya panganten simping eueuh sabeula abdi ge nya enjing dewe Gusti nya dalohor mah enjing aya deui dan nu cerewet mah Gusti mah teu cerewet, Pak Jujunnya nu cerewet mah, ajengan nu cerewet mah, ustad kiai nu cerewet mah, sarua panganten lalaki teu salat. Ari ceuk nu boga hajat teh, sami Gusti, komo abdi. Pami abdi salat heula sabaraha puluh amplop nu teu katampanan. Amplopan hajat ayeuna mah bisnis, ieu mah di ditu. Geuning aya memeh hajat tos nginjem heula ti bank. Kadang-kadang mah ka pamajikanna teh manakeun bae nya da kaya kagentian. Asa nu ngonangna we nu dionangna nu beunghar matak didata heula nu dionang teh Raden Tumenggung Adipati Juragan Pak Haji nyi amah nyi emeh paneuri sama naon maksudna punten sanges bade nyinggung nami punten ieu teh hadirin punten ari anu beunghar mah nu ditataan
mun ngonang 20 oge untung, lamun ngonang nu beunghar 20 biasana nu beunghar mah nyokot satena teh kan sapangang. Tara loba teuing nu beunghar mah daharna teh palinu aja teh. Mere duitna gede 50.000. Jadi mun nu ngonang mun nu boga hajat ngonang 20 nu beunghar asup duit 1 juta owal sate 20 panggang untung. Coba lamun ayeuna ngonangna nu miskin. Nyokot satena 20 panggang, anu miskin mah. Da kokolo mangih rayagung geuning. Kilunya mungpang-mungpang mere duitna noceng 2.000. Lamun ngonang nu miskin 20 urang asup duit ngan 40.000, sate owal 400 panggang rugi moal ajat. Mata kadang-kadang nu miskin mah tatangga oge tara dionang. Kadang-kadang cap gorowok tetangga. Isuk urang rek kawinkeun anak urangnya. Oma teh kadianya bantuan ngumah piring, rajin teh dionang kita ngumah piring tatangga mah. Subhanallah, mata pantes mangaruhan kana hajat oge dipanggil ku panggilan Allah Subhanahu wa taala, pokna kumaha? Ya Allah, lamun abdi salat sabaraha puluh amplop nu teu katampanan. Kaifiatna geus teu balik. Matak nu kadua nu kudu bener teh kaifiatna, tata cara nikahna sing leres. Punten kudu nama mangpang boga hajat, mangpang loba dahareun, lamun boga tatangga nu fakir, boga tatangga nu miskin. Omat antara bari sodako nu alus. Ulah ari nu beunghar urang mah dipulangna teh geuning sok aya di kampung mah nyamungan teh. Sok dipulang geuningnya aya istilah mulang. Di bahanana teh cau amon anu badan. Kue anu empuk, lauk anu pungkil. Kumai datang nanu pakir mah dah 2.000 saya teh mah copetot di dieu. Pan cilaka, Masya Allah panu beunghar mah geus waregeun meureun cau amon teh. Geus waregeun meureun lauk pungkil teh. Geus waregeun meureun daging pungkil teh. Keun ayeuna mah meungpeung keur kaguman hajat atuh cingtah anu caket tatangi anu pakir anu miskin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, matak pantes upami Rasulullah ngadawuh dina hadisna anu hartosna kieu piartoseunana panggoreng-gorengna kadaharan. Nyaeta kadaharan jalma anu ngayakeun walimah tapi milaraan tatangana. Jadi lamun enak pajujun di dieu teu dibere dahar, dibere dahar pajak tanya heula geus bagian tatangga encan. Mun tatangga can bagian mah dahar pajujun. Sabnaon pajujun lamun dahar di dieu ayeuna berarti kadaharan panggoreng-gorengna. Lamun geus kabagi kun boga hajat erek. Dan di mana pajujun nya tos tabagi atau teu dahar bahankeun tah hartina kitu. Tah eta kaifiat. Teraskeun. Nu katilu hakna tina nikah teh hikmah. Ada hikmah tina nikah teh tadi diuningakeun Al-Qur'an. Litaskunu ilaiha, anjeun dijodohkeun ku Allah teh supaya sakinah. Supaya tentrem. Tentrem lahir, tentrem batin. Ngan badana rosim kuring, cicing nu jomblo mah cicing. Rek nanyana kanu geus parayu ieu mah. Badana ros ya kanu parayu cicing. Punten tos kawan bojo maksud teh badana ros. Punten. Ari ba'da nikah, punten Pak, punten Bu. Ari ba'da nikah janten seueur kanikmatan atanapi janten seueur emutaneun. Heh? Kanikmatan. Tara lieur tara. Bener. Tara lieur mikira resiko dapur. Bohong. Teh sok aya eta teh mun ditanya teh, lieur teh? Aya nu ngajawab henteu. Mun loba nu ngajawab teh lieur gitu. Nah, cek dana Al-Qur'an mah teu kieu. Di sebagian tanda-tanda kekuasaan kami teh, kami geus ngajadikeun tina jenis maraneh kabeh teh jodoh-jodoh supaya maraneh lalieur henteu Al-Qur'an mah supaya tentrem. Nah, atuh beuteu tentrem ta ieu. Lamun hayang tentrem urang aji ilmuna. Kumaha? Oh, pajujun teori, ini prakteknya. Iya ya, meme praktek teh kudu nyaho teori. Meme nikah teh kudu apa teori nikah? Kudu silih cumponan hak jeung kewajiban. Kewajiban hiji caroge kanu janten bojo. Kewajiban hiji bojo kanu janten carogena. Pan baheula teh meureun memeh meminang, memeh nikah teh datang heula pamuda teh, calon minantu teh pamudana teh datang. Datang ka calon mitohana sakali datang mah diantep. 2 kali datang diantep, 3 kali datang diantep, leuwih ti 4 kali datang mah kakarek ditanya. Ujang, kasep. Nah, ada pamuda teh seueur di dieu teh. Nah, nu kasep mah meuni sering-sering teuing karorompok teh. Eta si pamuda ditanya ku calon mitoha kitu pan bingung. Erek ngajawab bingung, ditanya ku calon mitoha teh beut boro-boro jalma nu tara ngomong. Pajujun tukang pidato baheula ditanya ku calon mitoha bingung.
kadang-kadang pan bakat ku grogi na kasimakna taplak meja dipuih-puih ku curug bakat ku salampuikeun borolo geuning pan susugu ngaborolo ragrag tina meja akhirna mah ku dicolok-colok teuing mah ku ditanya-tanya teuing mah bijil oge manawi bapak manawi dijauh dijugjug anggang di teang abdi teh di ponok-ponok bakal kadinya lumpatna di panjang-panjang bakal kadinya lumpatna abdi teh aya maksad ka tuang putra nyata si ai namina jenenganana putra pituin bapak manawi teu acan aya ti sisi ti gigir komo di tengah mah mung nyangakeun abdi mah sadaya-daya da mung sakieu kaayaan semua terserah padamu aku begini adanya ku hormati keputusanmu apapun yang akan kau katakan. Bapana bingung. Kayak atuh sakedap cep da sanes bapak nu bade nikah ge bade naros lawe kapun anak init ka dapur. Ai, tuh geuning si Aa teh aya maksud kumaha daek. Hehe, lain hehe sia jawab balum parawan jekekan ditanya teh atuh teu bisa ngajawab. Dipikir-pikir meureun ku eta budak, itu lalaki teh geus lalaki langit lalanang jagat. Pokoknya mah kau bisa membahagiakan, menggembirakan, kau bisa menceriakan, mempesonakan aku. Pokoknya geus kapake, mangga bapak tampi bae, balik deui bapana. Kaset, moal dikoretkeun ku bapak pun anak teh. Ngan mihap we bapak menu opat. Hiji pun anak teh imahan sing pageuh. Dua bere kadaharan sing seubeuh. Tilu bere pakaian weuteuh. Opat sarean sing tepika. Heueuh tah eta. Eta teh bahasa hadis ngan dikitukeun ku urang Sunda mah gerah hadis teh kieu. Kewajiban lalaki kanu jadi pamajikan teh nu kahiji antapaimaha iza ta'amta pasihan tuang upami anjeun tuang. Hartina kumaha kudu adil. Eta bahasa hadis bet kitunya antapaimaha iza ta'amta pasihan tuang upami anjeun tuang. Naon hartina kudu adil. Lamun salakina dahar jeung lauk pamajikan oge kudu jeung lauk. Salakina dahar jeung daging pamajikan ge kudu jeung daging. Protes pemuda di tukang aya besi bapak di tukang. Pak Jujun, kumaha mun pamajikan abdi teu bagian lauk kecuali tama rek we beakeun ku sorangan laukna. Lamun ulah kieu maksud Pak Jujun teh ari carogena raos-raos tuang di restoran. Ari bojona di bumi pak pikpak bahoyong nyayogikeun caroge maklum lapar oge da ditahan dah yang dahar bala kecrakan jeung salaki dan nikmat dahar berjamaah teh bala kecrakan saanak bojo turunan si olokejo beas mahal ge mangsa bodo lalala cek kitu kan tah ari ieu cacaluhakan di restoran ari barang balik ka imah geuning Aa mangga Aa bade tuang heula apa bade bobok heula apa bade taeun heula sakitu apanya maksudna teh bade ibak heula gitu tahu nomoni suudon wae atuh bade ibak heula teu ari carogena tanpa beban ngawaler kieu ngajawabna cek salakina geus akang mah bieu akang mah geus di restoran khianat hiji salaki kanu jadi pamajikan lamun kitu kalakuan pamajikan di imah pak pikpak nyadiakeun salaki hayang dahar bareng ari salakina ngeunah cacaluhakan dahar di restoran balik ka imah pamajikan ngajak dahar ngajawab tanpa beban tuang di restoran sehingga matak nyeri hate pamajikanana khianat hiji salaki kanu jadi pamajikanana lamun kitu mata kudu nama kieu punten Pak Jujun sok ngalaksanakeun diajar Pak Jujun rumah tangga Pak Jujun diajar lamun rek init ka kantor teh sok bebeja heula kapun bojo teteh naon we nya rek sayang rek teteh terserah mam terserah tap gitu mangga bade naon oge nu dan Pak Jujun mah ibu atanapi teteh bu bisi ayah ayeuna di kantor lapar widiannya bisi ayah nedak di kantin tapi bisi ibu lapar banyak tuang we di payu di bumi ulah ngantosan ayah kan bebas Pak Jujun lamun dah di kantin da geus bebeja pamajikan mah ngadagoan tah jadi Pak Jujun mah mereka onangan ge kitu teh si Pak Jujun dahar di nu hajatnya omat sing ridho si teteh lapar mah antosan we hiji waktu Pak Jujun ai neungeun mesra mah meunang
di kajauhan juga nunya seak datang ka ditu usapkeun loh. Kadang-kadang panideung ka kabogoh maka saha pamajikan mah kudu mesra ulah anyar panganten we. Neng kanggo saha eta damis? Kanggo Allahu akbar. Turun deui kanggo saha ari eta? Kanggo Allahu akbar. Tapi we kanu pokok ari eta kanggo saha? Kanggo Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah qomat langsung. Wala tabribil wajha. Komo digentos ku lamai mah mangga da kabojo tosah pada di kumaha seak ganti ku lamai. Kitu ari kerjaan bobogohan mah geuning meuni ai salam bae kiss bae teh meuni kajauhan teh. Yang aduh meuni gaya meuni nyelepot teh. Gaya. Tah eta laksanakeun ari geus nikah. Komo kumisan mata siga si bapa. Pasti bereuseun. Komo kunu kumisan, kumisna anu baplang, bujujun ngajengkang teh. Wala tabribil wajha. Salarosna mah kieu tindak landasan filosofisna. Dina Islam aya disebut tindakan preventif sedia payung sebelum hujan. Jadi salah sahiji anggota badan jelema anu peka terhadap rangsangan teh pipi. Boro-boro ditampilin pipi mah kakoet kucing keur orok di kana nini aya tapakna. Lebar di pabajikan urang sakitu geulis campernik pipina. Tiba-tiba ngalaju nafsu bar amarah salakina geplok di tengah geleng eueuh deui leungit lebar matak samemeh kajadian kitu wala tadribil wajh tong deungel kana beungeut geuning pajujuna Quran ayatnya di mana ningali pamajikan doraka dawu Al-Qur'an wallati takhafuna nusyuzahunna fa'inzuhunna papatahan lamun di papatahan teu ngarti fahjuruhunna fil madaji' jauhan di tempat sare lamun di kitu pamajikan anger teu ngarti fabribuna teungel ngan diterangkeun ku hadis poma neungeulna ulah kana beungeut. Luka opat wala tuqabbih. Tong menyakiti, tong nyeri, tong moyok ka pamajikan. Itulah cek kasarna. Sok moyok tara. Tara wae daerah ngaku sok moyok. Ulah sok moyok ka pamajikan. Ari keur bobogohan tiada lagi wanita yang paling cantik di dunia ini kecuali pacar saya. Waduh, tapi kun katepangi saminggu oge mani rindu manggil ka manuk, oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya cecep rindu gaya. Tepangi saminggu erek wakuncar waktu kunjung pacar nyeri huntu bingung inget kana fotona. Tama sepi nempo foto kabogo bari ditempo bari ngahariri. Potret manehna nu katampa minggu kamari. Di figuraan disimpen di HD anteng ditutup jadi batur dina simpe aduh endana mapaesan taman hati meuni gaya anyar bobogohan brung we nikah ari anyar nikah mah tuh nu di anti di kamari nu didago di bareto masih geget. Kadang-kadang pan anyar malam pengantin meuni juga rahwana kada disinta. Gabrug dirawu pamajikan teh. Aduh nu rajening mustika kemangat ti boso cabu ada Sri Baginda. Aduh dena. Ayeuna sampean geus aya dina tangan kaula. Sanajan teterjal sampean mah bisa setiap cangkerman awak kaula. Aduh gelis. Ye sagede aduh bekililah sapeting dua peting mesra kene sabulan 2 bulan mesra kene ngan istri mah pan dikeureuh teh tang tu bareuh sabulan geus nikah mimiti kunaon nyai asup anjing ternyata dipariksa teh lain lebet angin positif hamil nya keneh pan ai keur hamil mah kade nyai pikeun ka diwowoy kadaharanana geuning nu nyiram sok pika sebeleun kadang-kadang mah kahayangna sok batak pika sunaleun pun bojo keur nyiram tengah peuting jam 12 hayang naon coba hayang rujak bonteng keluar atuh sim kuring teh neangan manggih benang kukulilingan di warung teh ngan 2 siki ai balik teh karo rompok ibu bapak wa muslimin wa muslimat rahimakumullah tah ceng teh bu bonteng teh mangga kumaha ngawalarna pun bojo eta dah hoyongna ge tadi ceuk syariat meni heukeul ka pawajikan jam 12 peuting keluar tapi datang eta bonteng si horeng teh nu nyiram mah nguji ka urang pan kitu nya tapi nyaah we urang teh ka pamajikan sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan da can katempo hamil 3 bulan mun geus 6 bulan biasana lalaki sok moyok kanu jadi pamajikanana
si ayeuna mah nu ngaran aya teh baheula mah mun disinyang lenyang mun disangul ayu mun dirok denok bojo akang. Nah, ari keur hamil 6 bulan mah pan awalna genep hamil umur 6 bulan mah geuning teu puguh organisasina. Ditilik ti giger bentik. Diteuteut ti hareup bureuteu. Disawang ti tukang dengklang. Gitek-gitek jiga entong. Mun disinyang meneyang, laguna ge robah. Mun disangul bedegul, mun dirok betekok, bojo aing bari Arab pan galaguna ge masyaallah. Omat wala tuqabbih ulah moyo. Ari anyar panganten mah panggilan kami a papa mama lempang duaan usum hujan isereule gedeblug labu pamajikan lagi meni cacadelan eubis nyebut geubis ge meni eubis lakina ge cacadelan sarua maksudna mah gugah sakitu pan menjadi coba kumaha coba lamun geus boga anak opat mah geus turun mesin 4 kali panggilan tina papa mama jadi manehna penting manehna ieu bahasana geus teu merna rek amana romeheun nya keheuleun atuh salaki eta rek kadieu bau hangser gitu manawi kade tai biasana leumpang papa mama panggilan jadi goreng leumpang biasana pagegeye hadirin ari geus nini mah pamajikan salakina leumpang teh heula 200 meter karek nuturkeun pamajikanana antosan tuturkeun gedeblug labu geus bisa datana leuh teh wala tu kobe teu meunang moyok ari keur bobogohan mah punten ngayang ka urut ka bogoh teh keur bobogohan mah punten mules beuteung hayang itu hayang bobos damni ditahan pan prakbak ka luhur hayang deui ditahan prakbak deui ka luhur beuki pelepas tina irung daripada bijil teh apa mending tina irung keur bobogohan nae geus boga anak 4 teh teu hayang pan beten-beten keur naon bapana dagoan sakodong keur naon bapana dagoan sakodong cekuk bijil talumayan inungna keur nyeri huntu cenah kitu obat nyeri huntu teu meunang tah biasana lalaki lamun keur kieu sok neangan daud muda prung we nikah deui nyanung teh salah nyanung bapak-bapak salah ayo tuh ulah cekap we hiji dah hiji ge moal seet bisi teu percaya mah nyanung teh anu teu bisa mah nyanung contohan we bisa teu nanggung tangkal awi 2 teu make tali 2 leunyer we ulah loba teuing sok da bakal pasoleng kerasa nu nyanung nu teu bisa adil mah saperti urang nangang ngakut atawa mawa tangkal awi 2 leunyer tak cekap we hiji juga Pak Jujun pamajikan teh hiji we hiji di Garut hiji di Bandung hiji cekap hiji we da maseet hiji ge ngalajur nafsu mah 1000 ge mawar hiji cekap mun kitu seet teh digegelan malam pertama kanggo saha eta damis neng kanggo gerebak digegel ti kadawa gayem teleg peuting kadua ari eta pangamung kanggo saha kanggo gerebak digegel ti kadawa teleg peuting katilu ari eta gado kanggo saha ada geus irungan pan geus digegel irungna digegel ti kadawa digegelan kitu mah pamajikan beak tinggal tulang taleng wala tu obeh tong moyok omat nu kalima wala tahjur illa fil mabit ulah pista angin di imah sorangan ari pista teh naon nyingkahan sare sok loba geuning budak ayeuna mah lamun keheul ka pamajikan teh sok lumpat nganyang ka imah batur sare di imah batur poma ulah diwagau pisan eta sababna biasana meureun batur teh ikan geus rumah tangga mah pananya nah cenah sare di dieu jang manawi abdi teh keheul ka pun bojo kitu tah lamun geus kapancing jelema keur emosional mah rasional teu jalan rasa nu muncul mengakibatkeun lisana teu kakontrol aib rumah tangga nyahoeun tatangga nu ngaran aib rumah tangga boro-boro tatangga boro-boro batur kolot sorangan usahakeun tong apalun bisa bahasa kieu ti kolot hanas we aing mangawinkeun maneh teh ngawinkeun budak teh bebeakan tepikeun ka ngetrukeun kanyut kunang cek basa Sundana teh mah
Cek paribasa Sunda mah. Bebeakan ngajual sawah, ngajual domba, ngajual kebon, geuning budak teh beuteung bale rumah tanggana hanas. Bahasa kolot nyebut hanas teh naon? Kaduhung. Sabab naon? Ningali rumah tangga budak teu aman, teu tentrem. Tapi coba lamun rumah tanggana aman tentrem damai sentosa kacai jadi seleuwih kadar jadi salogat. Kumaha cek bapak cek inung bapana? Teu panasaran aing mah. Masing bebeakan oge. Bahasa teu panasaran eta nandakeun ka bungahna nu jadi kolot. Ari Pak Jujun sok pasea jeung pamajikan osok. Munafik Pak Jujun oge. Kiai kabeh pasti ngalaman pasea jeung pamajikan. Pak Jujun keur pasea jeung pamajikan datang mitoha, siap ka pamajikan teh. Jaminan mutu. Diam. Inget teh ST tahu sama tahu. Pamajik mitoha mertua teh dirorompok teh tilu dinten mitoha geus ini maka pamajikan teh bagaimana gencatan senjatanya? Mau dicabut cek mureng teh kitu. Jadi seri pan pun bojo teh tapi make ilmu. Wala tahjur illa fil mabita. Omat lamun kalak bakeulna oge lamun nyingkan pamajikan atawa nyingkan salah kitu wayahna singkahan bae misah kamar. Jadi lamun pamajikan di kamar hareup urang pindah ke kamar tukang. Naon maksudna? Ieu selama deui adil. Si tengah peuting gebret hujan tiris pan ari sarwadi mah eta keneh mah tinggal ngaranang we damai gitu. Coba di imah batur pan kudu nginjem payung. Eta sebenarnya kewajiban dan nikmat meureun boga salaki model kitu nikmat. Cekap kitu pula laki. Teu cekap. Da rumah tangga mah lain ibarat hiji delman nu ditarik ku dua sado. Lamun eta dua hiji delman nu ditarik punten ku dua kuda. Lamun eta dua kuda sauyunan, nu hiji ka kulon nu kaduana ka kulon bakal aman eta delman bakal salamet penumpangna. Lamun eta dua kuda patojayah nu hiji yang ka kulon nu hiji yang ka wetan, maka eta delman bakal hancur, penumpangna bakal ruksak. Sah penumpang teh anak turunan, loba geuning budak buruk kempuk. Akibat naon perceraian nu jadi indung bapana matak, pamajikanna oge kudu neangan anu dan dindun, ulah neangan udat ditdut. Naon Pak Jujun dan dindun dan hade dangdanan, din hade agama, dun hade dunyana. Ulah neangan udat ditdut, none dat ditdut, dat goreng adat, dit pedit, dut ranut, dut samutut, gede hitut. Eta mah eueuh pulukeun. Kamakola Roma Irama, pidang dutihi, pan Roma Irama geninge, eta teh hadis. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah adunya mata'un wa khairu mata'aya al-mar'atu sholihah. Ari dunya teh perhiasan, ari pang alus-alusna perhiasan dunya teh istri sholihat. Nu kumaha cirina? Mangapunten bapak-bapak akurkeun ke. Nah bapak-bapak geus kagungan ciri bojo bapak teh geus saroleh atawa encan, geus sholihat atawa encan akurkeun jeung cirina. Ada disebut sholihat mah hayang kabeh oge, ngan cirina beda jeung buktina. Kumaha dawuh Rasul ciri si sholihat? Khairun nisa imra'atun inna warta ilaiha sarratka. Hiji istri sholihat teh cirina di mana ditingali kudu janten carogena pikalucueun pikabungaheun. Cenah ros ka bapak-bapak terus kagungan bojo punten. Ari bojo bapak sok pikalucueun atau sok pikalucueun peureut? Kalucueun peureut. Pikalucueun peureut. Kadang-kadang pikalucueun peureut nya kadang-kadang pikalucueun. Punten ari istri sholihat mah hareupeun salaki teh dandan. Dandan hareupeun salaki teh, salaki keur ngantor teh dandan ngageulis. Di mana salaki datang teh istri sholihat mah gancang, aaeul jeung sumping. Pakaian geus rapi, badan geus sareungi. Di mana salaki keur ini teh gancang mandi ai awewe nu sholihat mah ku air hangat. Kenapa air hangat? Hangat. Kan air hangat mengembangkan pori-pori daki morolok kabehanana. Terus kitu kecerotan ku talak cerat dilagap teh ngageleser. Tempat teh bau teh kecerotan ku minyak seungit anu alus ulah ieu mah tempat sare teh bau naga. Di mana salaki datang teh tuangeun geus siap, badan geus rapi, gerokan salaki teh. Kan gitu kan. Sok itu bojo bapak tara. Oh tara tuh can sholihat di mana datang teh langsung. Engkang bade tuang heula, bade bobo heula, nyangakeun kumaha akang we saena mah tuang heulanya meh ageung tanaga. Tuh, ari aura sholihat mah kitu, Pak. Nah, inna warta ilaiha sarratka. Aya contoh istri sholihat jeung teu sholihat.
Ayah hiji tatangga Pak Jujun bala di Garut. Itu Pak Jujun aslinya di Garut. Ya, di Sukawening aya tetangga Pak Jujun. Ingat keneh teh. Lamun salaki datang teh. Salakina datang, cek salakina teh. Nyi cai gujas gejis we. Salakina datang teh. Capek atuh. Ongkoh nyebut kitu tapi tetap dipanggieunkeun. Make gula, make kopi, make susu caina teh. Ngasongkeunna bari dibuat-buat kawas aja belut kawas kerut. Tah atuh. Suragah yang susu we mah ninyu we ku sorangan. Eta sok sanajan gula, sok sanajan cai eta make gula, make kopi, make susu, tapi lamun ngasongkeunana bari buat beud kitu diasaan kudu jadi salaki bakal kerasa pahit da kapahitan ku budi pamajikanana. Nu kitu batong disebut pamajikan pas sebut we papahitan. Aya deui awewe. Barang sumping caroge teh, akang sumping capek pangintennya ke atuh urang sayogikeun heula caina. Urang sayogikeun heula caina. Akang punten bade mak nganggo gula abdi teh teu tiasa, bade nganggo susu teu kapeser urang mah, bade nganggo kopi teu kabeuli. Istuning cai herang we ngagenclangnya anya, wayahna sok sanos cai herang ngagenclang. Mudah-mudahan sing janten lanong kanggo aa diasongkeunna make budi parangi anu nyari ti kalucuan ti kabungaheun barang dibikeun teh salakina ge pan ngacenghok barjeng bunga olala ceuk salakina teh pan lagok diinum karasa amis kana hate salakina da diamisan ku budi pamajikan inna warta ilaiha saratka di mana ditinggali kudu jadi salakina istri solihat mah sok pikalucuan istri solihat mah sok pikabunga gitu. 2 teraskeun. Moal bosen. Moal amak pun Pak Jujun lila ngajina moal. Moal ngamekan. Nu kadua ciri istri anu solihat teh nya eta wa in amartaha ata'atka. Lamun dititah kudu jadi salaki taat. Ulah ieu mah ari taat ka salaki teh dimasaki rebo we keur loba penghasilanana. Salaki datang nyabak rebo leungeun ngajinggi munan nyuhun tangkot nom tonggo ngaganong jauh keneh ge meuni gancang dibagiakeun halo daddy welcome waduh gaya tapi keun ke dirontok dirawut di pangku kumaha lamun salaki datang ngalenghoe sepak panjauh keneh geus digebrugkeun pantot teh gebrug bari ngomong ke anak nu cikana moal dibuka bapak sia tuh sepak teu bawa duit salakina datang ke ketrok Assalamualaikum. Tadi buka. Ingat salakina teh kana duit 50 ribuan opat lamar dina sakuna meunang usaha cabut dikesrek-kesrekeun kana erang-erang panto. Da meuning nyelengkeung ti jero teh. Mun apana kita tadi? Sakitu pade ku duit pade bukana. Dan kitu mah ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Ada uang abang saya, tak ada uang abang payah. Teu kaduga jeung meuli uyah keur ngeusian lalaya, akhirna mah ngajual kopeah ka nyaya Rp500 murah meriah. Nah. Cek budak nu ayeuna teh mah cewek matre, gak ada otaknya. Cewek matre. Nah gitu. Si cewek matre. Lamun cek lagu Sunda teh mah awewe materialistis. Nah naon bedana jeung juri guris tuh? Awewe materialistis. Nah naon bedana jeung kiciwis? Tuh matak seueur nu kitu. Ta'in amarta ata'atka. Ari istri anu taat ka salaki. Nah di mana dititah mah rek salakina loba penghasilan rek henteu. Di mana dititah kudu jadi salaki taat. Tengah peuting jam 2 digeruan ditoelan ku salaki. Wayahna kudu taat. Ma. Apa sih? Mah aja lain kitu. Ma. Atuh mah urang silih pencetan yuk. Kadono. Awas ieu. Jangan gawena teh nya. Oh mat eta teh. Aya dalilna doraka awewe mah iza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata rabban la'anatal malaika hatta tusbiha. Di mana hiji lalaki hiji awewe digeruan tu jadi salakina ka tempat ebo mah urang silih pencetan yu da budak mah geus sarareyu pamajikanna kaden nolak anu matak ngajantenkeun carogena benuk la'anatal malaika hatta tusbiha maka eta awewe teh bari dilaknat ku para malaikat duikeun ka subuh. Waduh, naudzubillah matak ibu omat upami dicauran ku caroge rek jam 2 rek jam 3 ditoelan sing ngarti lamun ditoe teh langsung iya gitu. Ulah kudu make isyarat salaki teh pesawat siap mendarat.
Kudu rikat lamun kitu salaki teh. Landasan siap menerima gitu. Pan aman klop gitu repok teh ngaranna wa in amartaha atau atka ieu masalah tahijina kataatan. Ngan aya batasan kataatan kanu jadi salaki teh. Di mana parentah salaki teu mengpar tina aturan agama. Kumaha jujur mun salakina mengpar parentahna tina aturan agama tolak. Mak neklok kieu tuur timpang malingkeun nog hayam disayang batur. Ulah turut eta mah ulah. Sabab parentahna teu sim kuring baheula boga santri pun bapa. Ngan si boga melu ngawuruk ngaji Qur'anna mah baheula. Keur nyantri mah disimkuring dirorompok keur diajar ngaji. Aduh eta nutup auratna teh meuni buni prung we nikah dibawa ka Jakarta ku salakina panggih deui. Masya Allah keur ngaliglag bae jadi kaget simkuring kalinglap. Gerowan ku pajujun. Nah teh geng tepan anjeun teh keur ngaji di imah mah ceng teh sakitu bunina jadi tauladan. Ari ayeuna mah jadi bulukak belekek teh mong orat kitu ceng teh. Make rok mini eta nu 10 cm tina stasiun pusat teh rok mini. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Nah ceng bet jadi kitu kumaha ngawalerna ka simkuring atuh akang hapunten bari kula mas klemet abdi teh kikian teh dipiwarang kupun lancik. Tamun salaki minta kitu tolak ulah diturut. Sabab parentah salaki wajib diturut kudu jadi pamajikan. Satungtung eta parentah nu janten saroge teh teu mengpar dina aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nurutkeun penelitian duka valid duka henteu ngan simkuring yakin da peneliti mah meureun moal berbohong puguh angketna puguh datana. Ada beberapa orang di antaranya maaf wanita tuna susila punten anu aya di lokalisasi nu baroga salaki. Teu saeutik justru bahkan anu dititah ku salakina. Tah ieu hadirin kaum muslimin wa muslimat jalma nu kieu teu apal kataatan batasan kataatan kanu jadi caroge. Wa in amartaha atau adda dititah taat teh di mana parentah salaki sakali deui ditegaskeun ku pajujun ku simkuring di mana parentah salaki henteu mengpar tina aturan agama. Nu katilu ciri istri anu sholihat teh dawuh Rasulullah wa in ghibta anha hafizat farjaha wa malah. Ciri istri sholihat anu katilu di mana dikantunkeun ku janten carogena ngaraksa kana farjina jeung harta bandana. Salaki keur teu aya teh raksa diri. Zaman Rasulullah jumeneng aya hiji istri sholihat dibuktoskeun ku Siti Fatimah. Siti Fatimah nurkeun sejarah sumping ka eta istri sholihat teh nyanak Sayyidina Hasan teh dilebetkeun saderek. Nah cenah saderek ngobrol teh meuni 2 jam abdi teh di dieu meuni teh dilebetkeun ka lebet bumi. So Siti Fatimah teh protes. Sur eta istri sholihat teh manawi Siti Fatimah sate acan nyos teh pun lancek teh amanat ka simkuring ulah ngalebetkeun pamegat karo rompok. Ret Siti Fatimah teh sadar ka putrana Sayyidina Hasan. Nah cenah imah Hasan atuh budak leutik 5 tahun pirage teu kenging pun lancek mah teh nyebatkeun ngalebetkeun pamegatna teh yuswanana hati 5 tahun 2 tahun 3 tahun nu penting mah pun lancek ngawagal ka abdi pikeun ngalebetkeun pamegat karo rompok. Ayeuna Sayyidina Hasan bilih bade hoyong ngalebet ka bumi mah enjing we Siti Fatimah abdi bade nyuhunkeun widi heula ka pun lancek. Itu awe sholihat. Dinten engina sumping deui Siti Fatimah ngan komplit nyanak Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain teh dilebetkeun deui bae. Naon margina? Punten teh Siti Fatimah abdi mah teh nyuhunkeun widi ka pulanceuk teh kanggo ngalebetkeun Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan mah abdi teh nyuhunkeun widi. Mangga we cenah mung Sayyidina Husain kantunkeun di luar bakat ku soleh-solehatna eta awewe. Pan ai kalolobaan awewe ayeuna mah sanes di dieu. Lolobana salaki keur eueuh teh mangpang meungpeung kadang-kadang mah ngaringkep jalu. Jalu diringkep di imahna teh kadang-kadang. Gitu. Nu kadua istri anu sholihat mah sajaba daek ngaraksa farjina kahormatan dirina oge ngaraksa naonna ngaraksa harta bandana. Fas-shalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Anu sholihat anu tigin kana janjina nu ngaraksa kana dirina di mana dikantunkeun ku janten carogena.